Rusia wewengkon Tver kota Torzhok. Gareja Pos Clement. Lawang utama ka gareja nyaeta ti jalan. Tetelah handap tingkat trotoar. Pikun asup ka gareja anjon kedah turun ka handap. Kuring nembongkeun anjeun ti sisi sabalikna. Ieu altar gareja. Jandela altar aya di tingkat taneu. Hayu urang nempo gereja ti gigir. Aportiko palasi kenda. Jaung sils jandela aya di tingkat taneu. Panto lawang utama kudu leuwih luhur ti tingkat trotoar. Dasar kolom biasana nangtung dina undak luhur. Keda aya lengka di dieu. Tapi emper eta sagembleng na jero taneu. Ieu urut gareja tina presentasi Gusti. Gareja boga 2 lantai. Aya panto handap. Aya panto di lantai 2 tapi disegel. Panto handap di jeun salila pangwangunan. Ieu kumaha bata disimpen dina bukaan dina tembok. Ieu engsel spanto beusi. Hingga sapertos diselapkeun nalika pangwangunan-wangunan tingali tingkat taneu. Beunggeu taneu ragrag sharply di lawang ka gareja. Lajeng naik sharply. Same mena beunggeu taneu aya dina tingkat ieu. Lawang ka gareja digali. Tapi bumi ancur. Kuring kungsi nyeun simpangan. Lawang ieu dijeun salila pangwangunan gareja. Tapi lajeng anjona rengsenepi ka jero taneu. Panto kudu digali kaluar. Imah heubel di jalan hareu. Samemena imah boga bukan jandela identik dina 2 lantai. Imah murah karena taneu jandela ieu sagemblengna diblokir. Di sisi jalan bukan jandela direduksi. Jangkungna maranehanana dipotong dina satengah. Bandingkeun jangkungna jandela samemena. Wangunan apartemen heubel. Sakali deui jandela rises kana taneuh kapanggih. Bukan jandela dikenca eta sagemblengna jero taneu. Di belah katuhu bukaan jandela bieu nonjol luhuren taneu. Bukaan jandela jero taneu boga hiasan relief. Nu leuwih kawas lantai kahiji. Ieu kumaha lantai handap wangunan dina arsitektur klasik dirancang. Ieu jangkungna lantai kahiji. Nu rengse nepi ka jero taneu.